tadi teh di dia ngajina kudu jauh ka ditu bong aing mung sasalaman rek teh poing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanana mah menta deui emang gua teh nyawa tuh nyawa jadi mah direkam ge embung di baheula ge ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegeurkeun ka kula teh rekamanana mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan teu nganaon kula mah harinya aya mangpaat nama tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badak sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah wa naqsabandiyah kadituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah sholawat atuh kaditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya teh nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge ya itu baik guys tahan mata kita baca berzanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho kahartina indah jasa asfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mandak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu depikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi ka jeung kumaha ge nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi aduh lamun nya nabrak kebros cilaka cak gadat ngimpinya nah hayang kawin jasa kasih neng ngimpi hayang kawin jasa kahayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu usah ye dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyada daekeun nyada kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggihnya na wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejemur ka kali sial ada naik ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang meuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring leutik aya karangan Imam Ghazali caritaan iya supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisa anu setan ge setan teu bisa ngarupa Kangjeng ku sebab urang terus-terusan bae komo tamah macana amsara taifu man wa farqani wal hubu ya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
Ta'am saratifu man wa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min am saratifu man. Nah dibaca kurang memeh sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'alibna yani Imam Busiri kemudian langsung dikhususkan ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare to mendek telentang ti mimiti dieu kala maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nam saratifu man wa farraqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada non karang-karana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung Ta'am saratifu man wa farraqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman PS sakali ente dua kali kaditu da mangin pasti jasa kula caritana bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya wi jalan ke Madinah padi Imah Ki Soleh sekolah teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab kula dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek yana jeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh blok itu aya deui orang Arab udah gasep tidak boleh khusus orang Arab cek yana orang ajam tidak boleh lupat ka dieu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur urang cek yana nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek kasana ringsek aing ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang baru cek kula teh masyaallah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam saratifu mandi heula mandi ngala wudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang kareup sare cara tadi we miti dieu keula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man wa farraqani wal hubbu ya daridul ladzati bil alami terus ayat nu pernah ka kula bebeja ku da di datanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu daek ya Allah cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus memehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering ku kula meuli caritakeun sejen-sejen nama
mah ala kadar takdir bulan puasa teh ngimpi kos gitu. Pernah teu nu sajan-sajan atuh mali bejakeun we pokona mah geus. Deuk kapangideung teh kumaha we tah mah. Ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos itu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah. Waduh. Bener masjidna aya teu kebal teh kan eta dijagaan gitu. Tapi eta dina ngimpi mah urang Arab teh bisa ngomong Sunda deui. Wah, geus abah bebeja baheula abah. Waduh, tas ngimpi ka sasawan teu bebeja ka kula. Bebeja, aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi. Pohara jasa eta mah. Geus pohara. Aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah. Manta kaju 3 poe teh ka masjid da. Abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kurang. Henteu bebeja. Asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi. Nu mantak atuh teu ka masjid abah asal eta kitu asa 3 poe. Masya Allah. Geus saya caritakeun tah Pak. Eta wiridanna eta kan Bapak terus munjiata nu paling dia tah munjiatun jina mantak kudu diijazahkeun heula. Tah eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi be lain. Neuleunan naon ihina. Neuleunan teh hina eueuh deui pangindah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah indah jasa, nikmat jasa. Kababayang bae deui moal poho-poho. Indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung direresep keneh maca sholawat teh diberesep. Aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung. Wah. Saya ijazahna di mana? Di Habib Rozak. Pantes atuh. Aduh, Masya Allah. Atuh untung tak kapanggih jeung maung sia. Aduh. Gagah maung mah ih. Salah ijazah masalah teh sia. Nyaho cenah diberen aja kos kitu. Sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10. Kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Dua kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan. Ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. Kaopat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe geus sing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing ade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam sholat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun. Oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kuyai mun nya ge maca kitab ieu tah baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi, nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun bae teh mah nyieun aturanna demokrasi. Urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga. Jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang untuk ketiban rada deres paling ringsek doang guys. Nah jadi orang ulah sada jadi negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyelamatkan diri orang baik
aya Kiai anu ngajakan Kiai geus mangga jang Kiai bae eta mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim Kiai bae gitu Isya aing mah hiber geus beres ulah sok sia mejeuna ulah sok ka Kiai badal kos kitu mah Kiai kudu disoan badal kos itu sia goblok Kiai lebih goblok tolol tungtuna turut bejeung Kiai aduh ampun kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil bener-bener teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba tangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal aya dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajenting nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese gua katujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 syuja'an kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan cambangan jadi urang neuleuh tanjagna ge asana betah urang barang neuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali eueuh kumisan eueuh janggotan macam ulah datang ka kos kitu teu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didungling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang maka ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nu geus mah geus ieu nu endek bae endek. Nah, dulu ku orang mana nu gagah lalaki sebenarnya aya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sampurna dedeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngalana mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol tanya naon cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso baso aing rek teu bisa lam salah mending baso
kan jadi salah tuh. Itulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul A'zam, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu teh raja, RT teh sakarajaannya adalah sa RT. Itu jadi takkan RT raja, itu pakai celana pendek pada RT. Raja. Kuari dek nyaritakeun kasahanana jadi imamah. Kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin? Seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara. Nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sida Umar ge dibeat jadi pemimpin sarua sedihun Sida Umar lantaran sarua aja ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos melem daun korma anu garing. Beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, dan diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu.
eta geus tereh deket Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing tejaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing tejaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta mah geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenzlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi Masya Allah ieu mujizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaan mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecerk hujan engke aya suara ti berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jrotan aya suara gesekan-gesekan atawa suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala panas ongko musim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan slow bapan gue naik mobil do mau Fortuner AC na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngeriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah iya ke di akhir zaman baru dah jin ke baru gak hutang kabeh Masya Allah penelian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing baik maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya maka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka jadi ngagejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah sahabat tetep masih culak cileuk keneh wae masa sih cak hatena neraka kan seuneu manja jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan weruh sadurunge winara sahabat teh masih kene culak cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula
Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing ge lah. Wih bari yang berani ayo aing ge lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin, mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bisa sama kos gitu mah sia aing mah keur ngaji sia daek ngadengekeun atuh teu kajeut aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laleutik aing mun kalau dia mah teu kudu ngaji geus sia jeung kiai Golkar bae ka ditu aing mah keur nyaritakeun akhir zaman mun teu percaya datang gua aing dibere kitabna baca ku sia ieu teu bisa cenah macana emang sia mah jadi neraka teu bisa maca kitab ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak meri maju makanya ngagen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, celi aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Eueuh, mantak aing ngomong kos kitu teh, bibisaanan teh mah kiai sakeun teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Terus itu percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, turun ke surga malah nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue sombongannya lah. Ai sombongan nu kitu mah mejeuna. Pajar bae bener we sombong lah. Tangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah geus cukup ngadengeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye kudu ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka. Asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing. Oh berarti bener cek sahabat ima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh dirina ge bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang be nyekal bendera memimpin perang ulah ke Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ewa okos nurungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng Nabi aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda kakjana isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun nya goblok Haji Pendi blon antau dia di ais korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang tak Kanjeng Nabi aya goron ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti
Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka, anu dagang deh. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah geus cerita akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil. Atuh jadi negara ge maling, beda ngaran doang. Jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Pajar maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi. Oh bagus amat. Oh bagus sakira teh. Tuh nyahoan korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral. Oh oplok cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral mah je ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyahoeun maksudna ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomongna ieu mah teu betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu ternyata ndek intelekan hiji urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae waktu sekolah ya loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas pokos urang rajek bahasa Jawa kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh masya Allah lah iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam ai muka dua yasauna ila jahannam lumpat yasauna mah yusafiru mah leumpang yasauna mah lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam koreng bener sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orengana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa ka aing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua hayu atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab HP di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahoana paling ge bojong bae kendal bae nyahoana bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahoana kadinya bae
pugu di Bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik ketika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelat di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plak nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebeja kan sejen kula doang eta geus aja mareli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah nah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran seri emang ngarti tah naon sih sudah aya gambaran tuh pakai celana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah karim geus teu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas aya lah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya kula asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun menit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara Masya Allah karim encan di Amerika encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pananyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat anu gaul tapi camat saha jauh kalau waktu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus siapa semuanya satelitnya tadi mana dasar lembur siapa kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qolilan bahasa qolil teh saeutik agol min golil jadi itu bahasa kajian agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurangna saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datangkan ke Imam Mahdi turun datang ke Dajjal aya we hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eukeur malah nah ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi
jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetap urang memantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal wa tanaqidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun ceuk wal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih segala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos gitu lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai di ketua di kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakatna menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai na nogos gitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya weh aya urang Pasar Kemis aya weh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah deuk ka aing meureun kajen kumaha ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu guys kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud
syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk itu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi ente sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa karana eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato rosy wal naon gara-gara dituna finar cek nyana ya rosy wal murtasi finar nu nyogok nyung narima sogok kandalaka kudu nyana tas dibere motor mio nah cekal huluna heuy sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng kiai Oko jelema di kota Allahu Akbar Allahu Akbar bayang naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hees ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hees tekan teu beres eta geus bari kan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah teueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boe dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob bayatu ahlil hilli wal ikdi ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus syuhud kudu sah nyana jadi saksi berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nyana mah teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus caritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jero kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu mah negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta
Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambut nak? Hah? Wih, sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarakan nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Nu matak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab non paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Nya khairul qurun qarni, terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir, ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri orang, nu ngarunyaan ka diri orang, iwati diri orang. Batur mangan sakadar huhahehe doang. Entak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, ih pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep biasa ke kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu pokoknya mah meunang bae, anu mengkredit meunang, segala meunang. Kalau deposito meunang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa ka janama. Bendu na kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam. Masya Allah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi, nu milihna ulama ruasa wujuhin nas, yakni nu kasipatan ku sipatus suhud, sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan, nyana mingpina dengan prima engke ngeunaheun teu lecek. Falamma alqaw sa'ru ayunan nas wastarabum waja'u bisihrin 'azim. Alamu bimaradikola ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap lapad alku
nibakeun sira gawe amrun lil ilmi yaiku parentah kadua ngirinan litaqdimi raqaihim kalawan andingenakeun nibakeun ya sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan kangjing Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan Musa wassul tetakti ilahi wari lagi mari ngalairkeun hak falamal qaum maka samang-samangsa nibakeun ya sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara sahara lan tetekeun sahara pirang-pirang tetekeun sahara saharu maka pada ngalalihir ya sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia Salapuhan hakikati adakya tegese molakeun ya sahara kabeh aing ayunan nas saking hakikat nemone ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya sahara kabeh ing hibal wa isyahum hayatan tasa ing ulagang gede atau hayatan ing ulah tasa kang luar leori hayah waja'u lanta kaya sahara kabeh bisihir nazim kalawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمرادي وأوحينا lan ngawahyu wanisun agung ila Musa maring kangjeng Nabi Musa an alqi yen tan nibakeun sira Musa sok aing tetekeun sira Musa faida maka kaget ia utawi asotal qaf iku ngaleglegan ya aso bihabi ihdatain kalawan den buang salah sawijine tarar minal afsi saking asalet tatal qaf manane tabdali itu tegese ngalegleg iya aso maya pikuna ing barang kang nyarulap ya sahara kabeh iwa yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh wa qa'al aqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh ya'maluna iku migawe ya saro kabeh min siri saking sir gulibuna likawang qalabu sogin Allah
walamu bimuradi maka dan lin dia Firaun wa kaum tegese Firaun wa kaumuhu lan kaum Firaun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu lan nerima kebalik ya sahara kabeh sogina lekang ina kabeh soru dalilina gezadadi ya sahara kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya kabeh dep ngucapin lapan aman ngimankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh sahara kabeh bi anna ma syahadu kalawan satune barang kang nyakseni ya sahara kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya mak kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekan sadik pisan hah oh sebelum enggak sangka Allah karim kebenaran ya teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat jaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat Masya Allah setiap rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat supaya kadulu benerna mukjizat tandingkeun jeung sihir lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat setelah para rasul teu aya agama dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku para tabi'in dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala ya terus lamun nabi dibere mukjizat tanding nasir wali dibere karomah tandinganana tetap sihir teluh ulah kaget lamun kiai diteluh ulah kaget ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh sarua bae terus datang ka kuari terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir
jeung mujizat sihir jeung karomah sihir jeung maunah ulah maunah maunah tunggak gajah tahu sekali jadi pertandingan duh cenah aing masih amat jadi kiai kos kitu mah cuma lain pikiain meureun can ge jadi kiai geus ieu eta cenah besi ditelu tuh kayak ujung-ujung nama paeh bae di paeh perang syahid paeh ragag cilaka syahid paeh ditelu syahid Allahumma ya qadiyal hajat siapa amin bangun dek neluh ka aing iya tidak kok sekarang itu Masya Allah kayak kaget ya orang mah atuh boga pendamping belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat teh dampingi urang mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh kumaha anehna anehna kadang-kadang urang hee si peuting anu najong eta teh maksudna mah eta teh tidak hudak malaikat teh lamun lain malaikat jin meureun salah jalan jin ge ai hampura aja kana aing salah jalan kata aja urang ngan urang mah geus udang data jam sabaraha jam 2 deuh puting kene sial jasa rep deui bola pada tanah Allah eta teh geus aya bimbingan berarti urang lamun sering maca sholawat deui wiridan mah sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan jetu sholawat datang keluar gimana diberi sholawat di bae cek gini aisyah kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi teh afdalul makhlukot sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa beda sholawat teh ngomong yang babaturanna ieu sholawat di sia yang naon nah urang dibimbing ku Allah dibimbing ku malaikat lain lalagaan bimbingan lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat tumantak kuat ge seorang penegak agama aya ngabimbing boro-borona naon nafsu nabe dibimbing ku Allah ulah nafsu ulah cilaka dibimbing ku Allah tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat takarak di jero hate ngagelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawani nu mawa tegas anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh teu bener kumaha aja sih makara itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho kayu nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia soda kumaha soda goblok ikhlas ya balik baik kayak mah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Bon
Nah iman newak nu aya bae lah. Padahal lain kanyana bae kasih ge sarua. Ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges. Geus engke kadengena ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran za kiai nantu kampanye nyatakeun nantu. Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy teh kiai pinter teh. Pinter tinggal pinter. Mudah gitu. Ngajakan ke partai. Itu beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeun dibere duit aing. Tuh. Nu mantak babagi po datuh. Gara-gara sampai ke leti kos kiai ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan mah urang ngadengekeun we ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Dinu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinjeun. Kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun. Resep kula ngadengekeun teh resep. Batur mah cenah teu resep kana kula teu. Kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari. Embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah aing ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak. Heuh geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah. Gitu. Sok ngadengekeun kula teu kebal haju bae muatan katara. Kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara. Katara kajian ku kumaha ge. Geus eueuh nu teu katara saeutik ge. Urang ngaji bilagah teh aya makom, likuli makom makol, likuli medan rijal. Oh aya muktado na nyahoan. Urang. Kamari aya Habib Salim Jindan, NKRI. Marka, naon marka? Bingung kan urang, horeng harga. Harga mati, atuh urang mah teh nyaho pajar marka. Atuh marka mah jalan cek urang teh. Kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU. NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU. Kabawa ka Habib Lutfi ka NU-NU-an. Nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU. Nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah persatuan antara NU jeung Muhammadiyah. Kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah. Keluar tina jalur. Deuk saha? Mantak resep ngadengekeun teh resep. Marga. Aturan mah marga, lamun marga mah di Bandung. Marga hayu. Henteu salah, nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga. Ya paranti nah teu mantak ngaji lun-lun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak. Dilun. Situasi makom. Ayo naik naon ieu? Tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan. Nyawan ieu muatanna NU, muatanna partai, muatanna kitu pilkada, pilgub atuh bakal kanyawan. Nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna? Allah Maha Uninga. Tak kula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh. Ngaji be ngina sana ngaji mah bolon sia. Goblok sia. Cek kiai aing dibolon-bolon balik sia. Aduh, jangan noel di kacamat urang balik yuk. Tos. Sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun. Kulantaran maksudna naon? Maksudna teh supaya nyana ka Allah. Sugan marah nyana teh. Paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah. Itu sabodo jaing mah teu ngamusun ngamarahannya na maksudna dek dijadikeun dibawa ke Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengeun Allah berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae yuk ngajina yuk didinya mah didinya dicelokan urang jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji
nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bongeng lah mung sasalaman cek nya teh poing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanana mah menta deui emang gua teh nyawa tuh nyaho jadi mah direkam ge embung di baheula ge ulah dan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegerseupkeun ka kula teh rekamanana mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan teu nanaon kula mah harinya aya mangpaat mah tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah ka bupati deket ka gubernur deket komorano karno pernah shooting bareng mun baheula gara-gara sampai kerkos jadi kieu ya tah atuh teu bendu teh naon gaweha ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad